Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina biidhari sayyidil bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Allah atubukeun we teu ngareunah ge sorana. Lain Allahu akbar ujang da sanes bersolat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geuning ngarepeh wae dawuh Rasul pangkoret-koretna umat kami teh nyaeta umat kami nu di mana-mana nguping jenengan Kanjeng Nabi teu maoskeun sholawat buktosna teu ngawaler sallallahu alaihi wasallam. Uyandainya bilih disebat koret ku Kanjeng Nabi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sing ikhlas maca sholawatna ulah amok. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, sarua eta ge. Innallaha ba'atsani rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji kalih syukur ka Zat Allah Rabbun Ghafur anu mana berkat kudrat sareng iradat mantena. Alhamdulillah dina waktos anu ayeuna sanaos laleur nyebu sanaos poek untung we teu aliran, padahal malin aliran eta teh mati lampu daya aliran mah ieu tah caang. Alhamdulillah urang mah dipaparin hidayah taufik ku Allah kersa sumping ka ieu majlis dina raraga miemut dilahirkeunana junjunan urang sadayana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh aya nama teh anu koret deui. Alhamdulillah. Padahal mah aya hiji buka dua tuh belah tukang. Alah ulek we terpesona. Pimpinan Pondok Pasantren Nur Zamzam Mubarok anu kujisim kuring dipihormat. Papayung negara urang negara Indonesia. Ulang melotot ka dia atuh nyebut sia. Upami aya bilih aya Bapak Kades, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak RT. Tos kaharap nama teu aya di depan handap-handapna jabatan mah RT sadunia na gina. Anu sami-sami kujisim kuring dipihormat. Bapak-bapak, kalih ibu-ibu, para pemuda, para santri, santriwati anu kujisim kuring dipihormat. Mudah-mudahan para santri sadayana kenging ilmu anu manfaat. Amin. Barokah dunia akhirat. Amin. Anu tos masek yuswana mudah-mudahan kenging jodoh anu manfaat maslahat dunia rawuh akhirat. Amin. Si Ujang mau dipangtalikna amin. Seberapa tahun jak? Paling kita 18 tahun tuh Mang Rizky geus kolot can kawin tinggal.
lain teu payu jang pamali teu acan maksad. Yang lemah lembut atuh lembut teu payu. Hadirin rahimakumullah. Nah, baru mereka di komen bisa repeh wae amin gitu. Ari rahimakumullah teh doa mudah-mudahan Allah ngarohmat ka anjeun sadaya. Hoyong dirahmat ku Gusti Allah. Hoyong ari rahmat teh dipika nyaah dipika asih ditangtayungan ku Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah. Amin. Calik nasim kuring dukarek calik dukarek nangtung dengan nyedot kursina. Sim kuring dongkap ka ieu tempat teh hiji sejak nedunan kana pangulem ti panitia di dieu khususna ti Kang Ajengan Mang Ajengan Dede kitu bari teu wawuh abi mah kakara ningali nageuna yos lah teu wawuh ge mata kaina abi bari silaturahmi. Nah, nu kahiji abdi nedunan pangulem ti sadaya panitia dadawuh Nabi mun jalma diulem eta teh wajib kudu naon sumping. Ibu-ibu diulem dina pangaosan baajengan teh ngumumkeun dihaturanan dina dinten naon di dia mingonan Kemis si akang mah hayang ahad ai cek ibu-ibu Kemis dua berarti nya sok lah bebas ngan ari ngulem mah biasana sok di ibu-ibu cek Kang Dede teh cenah dia haturanan dina dinten Ahad anu bade sumping anu bade dongkap tatangi urang bade nikahkeun putrana sadayana dihaturanan linggih eta teh ibu teh lain kudu nyamungan nu wajibna manaonana hadirna pek wae datang we unggul assalamualaikum daramang alhamdulillah cek nu gaduh bumi teh hapuntenna abdi mah sedang nedunan pangulem we ti akang pedah kamari cenah talatah ka ajengan. Oh mohon atuh sok atuh ngaluut biasa barang dahar balik we teh mere amplop keun bae eta tadi teh erang dan wajibna genan sanes nyambunganana tapi naonana sumpingna ya ngan deui urang mah da geus ilahar teu boga ka era cenah barang dahar hek deui teh nyambungan teh batur dibere alas teh ditampanan deui teu boga ka erana teh da meureunnan era rek weja abdi mah henteu beungeut meureunannya kumaha. Wah, surgang nyebut banget. Dia sok aya tara nu guru nyebut banget. Tah, aya. Oh, alhamdulillah aya balad. Tah bibi mah di ditu lamun aya santri nu bangor wae. Oh, atuh nunutan wae bangor wae. Ah, geus ditemak ke bapana mah. Kita berdaya tanyakeun ka Mang Rizki, tanyakeun ka Teh Ria tuh. Nu nunutan temak, lain ditemak di jedor kitu. Disebut ngaranna ketepan bentak. Tah biginan ieu teh sejak nyumponan pangulem. Nya da abdi diulem ku Mang Rizki keukeuh cenah hayang ngaos ku bibi. Dari itu mah nyebatna teh bibi ka abdi teh. Pedah bungsu meureun jadi bibi. Lain bibi pembantu. Cenah bibi mah teh geura ngepel cenah geura tidak atuh. Hiji tanya sejak nyumponan pangulem. Tos tah abdi ayeuna sumping. Nu kadua abdi sejak silaturahmi. Silaturahmi da abi nya ge urang Manonjaya tatangga berarti nya ieu mah desana teh naon Kalimangis abi mah desana teh Pasir Batang eta teh sakecamatan keneh tapi abi alhamdulillah kakara ieu nincak ka lembur ieu bedul coba poek nanya deui aduh teuing mun kana motor abi asa rek turun we da asa rek moal tulus rek balik deui cigana paingan cek sedikit teh ki jauh teh ti pengkolan api lumayan terus kita nyalain lumayan deh lumanyun mudah-mudahan ku barokah silaturahmi ayeuna antawi sim kuring sareng para bapak para ibu para santri santriwati sadayana urang dipaparin barokah panjang yuswa bari tiasa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Dari antawisna fadilah silaturahmi teh nyaeta ngaramekeun lembaga ngaramekeun lembur sok lamun ayeuna teu aya pangaosan mah da euceul teh bieung daraek ka dieu coba laleur coba hujan coba geus jam sabaraha ayeuna teh jam 8:13 menit geus mejeuna hayang ngagoler we pokona mah da abi ge bieu meuni geus nunutan sebet Mang Dede hadoroh teh sageus tunuh ieu tak
Saku barokahna silaturahmi urang tiasa ngaramekeun lembur. Alhamdulillah sanaos hujan urang mah tiasa nyumpingan kana ieu tempat. Sajaban tinggalan ngaramekeun lembur teh barokah padilahna silaturahmi teh urang bakal dipaparin panjang yuswa. Amin ya robbal alamin. Di antawisna deui barokah silaturahmi teh nyaeta sae tata krama. Dalamun pepenak teu sanaos pepenak jeung anu teu wawuh nya batur teh urang teh pepenak jeung batur teh ngajak seuri ulah kalah di jebian. Cenah naon asal teu wawuh urang teh kenging kitu. Da ari seuri teh eta teh naon? Sedekah. Seuri teh ibadah. Batur ngajak seuri kalah ditemalan ku manyun cenah. Bae teu wawuh genan tuluy gek calik mun di pangaosan nu tebih mah tuluy sasaliman dama ti mana euceut teh mun neme pepenak teh ari di dieu mah insyaallah da mah ukur salemurnya pasti karena ari urang lembur mah beda jeung urang kota. Urang lembur mah sanajan naroskeun ti Manon Jaya keneh naroskeun pasantren Nur Jam Mubarok insyaallah aya hiji we dua nu apaleun mah. Komo nanyakeun ka kepala desa mah mun kadesna teu apaleun eta teh kades bedegong tadadaekeun silaturahmi. Untung we eueuh payanana. Wawuh da jeung pakuyeuna mah. Kan untung teh aya nya. Teu isuk we aku abilah ampura kitu diupat di dieu. Nu katilu barokah silaturahmi teh. Barokah silaturahmi teh nyaeta nomor katiluna husnul jiwar. Sae natanggaan. Sok urang upami kersa silaturahmi ka tatangga ngan kade silaturahmina ulah remen teuing. Ieu mah isuk-isuk bagian sarapan nganyang kali mah assalamualaikum cenah waalaikumsalam damang alhamdulillah gek dieu nya pasti atuh nu boga imah teh kudu nyuguhannya teu cai paeh-paeh acan ceuk paribasana suguhan nu boga imah kopi sarua jeung kopi nu boga imah jeung bala-bala haneut sarua jeung bala-bala haneut geus wareg mah balik ka ieu teh semah teh terang ai semah teh nu ngahesekeun nu boga imah mata kari rek nyemah barang bawa nya ceuk mekel cai mekel pais naon teh beuleum sampe aya di lembur mah geuning raos engke di ditu karik menta ci kopina ulah sagala nopel cai menta kopi menta rokok nopel deui coba suguhna deui teu mawa eta mah piamekeun boga imah atuh eta heg ulah remen teuing isuk-isuk na tangga atawa silaturahmi eta geus beurang bagian lapar teh 12:30 tas salat lohor geus assalamualaikum deui ceuk nu boga imah teh cenah jelema teh kunaon kita remen-remen teuing aya naon cenah akang teh mah silaturahmi we tujuh ngalakeun ilmu cenah kamari wih muludan cenah barokah silaturahmi teh cenah bakal panjang umur tong remen-remen teuing da pusingeun nu boga imahna eta burit teh bagian dahar burit geus pelegeg deui wae assalamualaikum Gusti nu agung sanes maksad silaturahmi kitu nya nu dimaksad silaturahmi mah kata tangga teh ulang pikat celep sataun papangih teh kewe deui ari lebaran cuk tatangga teh ka mana wae akang teh aya abdi mah riweuh balas riweuh nepi ka teu kaburu silaturahmi hari Jumaah teh sok di mana Jumaahan di masjid mana di mana we abdi mah nu aya masjid Jumaahan da sok nyoba wae cenah abdi mah sakali-kali mah kata tangga teh naon di jarahan di tepangan kantenan tatangga urang teu damang nya urang teh sing daek lumongok aya nu pupus dilayad tuluy nyolatan ulah ngalayad miluan cerik wungkul bari cerik teu ngarti cenah we sing sabar nya cenah mudah-mudahan cenah akang husnul khotimah naon da husnul teh teuing cenah besok ngadenge we husnul khotimah tah barokah padilah atawa padilah silaturahmi teh sae dina natanggaan tuh manteu kaing remen teuing ceuk abdi genan kata tangga mah saminggu sakali atuh ari kasepuh mah ulah saminggu sakali geus mah boga indung bapa geus kolot
indungna geus ongkoh-ongkoh geus diiteg, bapakna geus setruk, eta anakna da cenah ulah remen teuing silaturahmi. Da sabulan sakali eta ngalongok bapana balik ka tempo imahna teh. Nu kitu mah anak ngurus tuyung nu kitu mah. Ari kasepuh mah teu kudu naon? Teu kudu saminggu sakali, teu kudu sabulan sakali. Iraha wae sempet, iraha wae aya waktos longok anu jadi sepuh ka ibu karama. Pang-pang nama nyuhunkeun naonana? Doana. Da ari geus teu aya makaros pabri pun biang geus teu aya, pun bapa geus aya paring ka maka. Ka maka mau ukur bari daina maka halangan kuno bangunan. Noong we tina makbaroh ti luhur teu nepi kana buruanana. Tuh matak nu gaduh keneh ibu Rama eta teh jimat karma keramat cenah saur Roma Irama ge nya. Keramat teh sanes kudu muji gunung, sanes kudu dimuja di laut. Eta we sumpingan ibu sareng Rama. Tah mudah-mudahan urang maku barokah silaturahmi ayeuna sing sae sareng tatangga nya, sing janten padila, sing janten wasilah urang panjang yuswa bari tiasa iba. Amin ya robbal. Hadirin para bapak, para ibu rahimakumullah. Tah geus repeh deui saware geus mulai tunuh. Hadirin rahimakumullah. Amin. Tong amek jang da urang mah teu bonge. Amin. Biasa we. Urang di dieu ngariung teh bade naon, Bu? Bade naonnya? Cenah ieu teh bingung. Kapan di dina ge aya tah? Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi urang teh di dieu teh bade naon? Muludan. Pedah diayakeunana dina sasih mulud. Nah, mah abi geus cangkeu arek salik deui. Oh, da masih teu dimanggakeun ge arek urang. Naon ari aageungna muludan teh, Bu? Aya nu uningat teu? Piraku geus sabaraha puluh kali eta ngayakeun muludan teu apal naon muludan. Cuk si Ujang nu nyengir, nah jiga si pahami berarti si pahmi lain. Oh si Junaid, gitu mah si Junaid teh leutik, da sok aceleng-acelengan tina satot teh ceng. Namina teh Jujun Junaidi, ku abdi disebut teh si Junaid. Disebutna turunan bajing, da bohongan aceleng-acelengan wae. Oh tibalikeun we lah. Urang wartosan ku simkuring. Aageungna muludan teh nyaeta syukuran. Naon cenah Bu? Syukuran. Syukuran kana naon? Syukuran kana sadaya nikmat anu tos dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Gening muludan jadi syukuran. Da di dieu mah cenah muludan teh osok naon teh marhabaan, osok maraca deba, tuluy we cenah tuang walimah mun aya. Ya teu? Aya. Pasti aya di mana-mana ge muludan mah kadidaekna. Memeh asup dahar. Engke balik teh tuah cenah tuang deui. Milu deui dahar. Namina teh wamilda. Naon cenah Bu? Wamilda. Naon wamilda teh? Wajib milu dahar. Nah, deui si Ujang mistik boga ieu singkatan hiji wamil. Status. Syukuran. Urang aageungna muludan teh nyaeta syukuran. Nah, syukuran tina naon? Nyaeta syukuran tina sakabeh nikmat anu tos dipaparinkeun ku Gusti Allah ka urang sadayana. Urang lamun titah nuliskeun nikmat nu dipaparinkeun ku Allah, mun tatangkalan dijadikeun pulpena, lautan dijadikeun mangsina, pasti moal aya hiji jalma oge nu bisa nuliskeun kana nikmat nu dipaparinkeun ku Gusti Allah. Saking kunaonana ku seueurna sok gerak etang nikmat nu aya di urang we. Panon urang baheula basa indung urang hamil 4 bulan aya nu menta nyuhunkeun panon jeung sing bisa ngiceupna teuing aya teuing henteu. Paling ge ukur ngariung 4 bulan, mudah-mudahan bayi nu dikandung salamet rahayu, mulus rahayu, dugi lahir dina waktosna nya digebudkeun ta doana teh henteu dinaon, henteu dihiji-hiji.
cepil eta atep nyebut cepil jadi kana irung itu cepil ku Allah teh dijieun tina tulang rawan anu hipu lamun kabayang ku ece ceuli dijieun tina tulang siga tulang pingping eta meureun unggal ngedeng bantal soeh da sigana teh malik ka dieu we wer kapukna teh malik nu belah dia deui soeh wer deui jahat kudu meuli kasur kudu meuli bantal bager Allah mah masihan cepil teh tulangna teh hipu naon leuleus henteu dalam leuleus mah ngaplek kitu nya siga doma siga ceuli doma ge nya doma naon kitu teh nu ceuli apa nya nah lah doma saya eta we pokona tuluy irung ku Allah teh henteu lianah henteu disanghareupeun ka luhur sok kabayang beungeut pas-pasan irung liangna ti luhur hah geus beuki goreng patut eta beungeutna coba lamun hujan teu dipayung merebek we eta irung teh wah eta siga si Fahmi nih hahaha heuh si Junet boh dari ditu mah wajah kitu teh si Fahmi irung ku Allah teh ditangkubkeun liangna ti handap tuh eta teh nikmat soca ku Allah teh dipaparin jeung tingalina sanajan nu geus sepuh mah socana teh geus rada naon teu katinggalkeun bae da baheula mah geus naon geus ningalina mah caangna mah ti baheula ayeuna mah nu katarak dioperasi paling kuateun 2 tahun geus 2 tahun mah poek deui keun da geus jatahna sakitu moal tiasa ngitung nikmat sadaya nikmat nu dipaparinkeun ku Allah da ngitung nikmat nu aya dina anggota badan urang genan moal ka eta geuning urang kudu syukuran ku diayakeunna Kanjeng Nabi da dawuhan Allah dina hadis qudsi laulaka lamma khalaqtul aflaq kami Allah moal ngadamel sadaya perkara lamun anjeun teu diciptakeun mata urang wajib syukuran alhamdulillah Kanjeng Nabi diciptakeun ku Allah ieu alam dunia jeung eusina aras kursi surga neraka jeung eusina diciptakeun teh pedah ayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh dawuhan Allah deui Muhammad khalaqtul asya'a li ajlika Muhammad kami ngadamel sakabeh perkara teh ti mimiti makhluk nu pangleutik-leutikna nepi ka makhluk nu pang buadag-buadagna terang nu buadag ari badag mah badag biasa ari buadag mah badag oh ditas didandal nageuna hah lanjut makhluk pangleutikna terang tongo abi mah teu apal ka tongo teh kan sok nguping we cenah budak cenah pentolna digegel tongo nah jang seurik awon ari geus naon atuh nyebutna manuk mah mesti dina jero kurung sia berarti mana membawa kurung tah makhluk nu pangleutik-leutikna terang kuman nya pasti santri mah apaleun da pagawean lagi budug aya nu budug oh budug lain babak eta kuman teh alit kuman leutik bogaeun bakteri berarti bakteri leuwih leutik daripada naonana kumanna oh nya cenah paingan urang cai neangan kuman meunikat nyurang-nyurang wae teu kaciri da santri mah eta teh sok setan teh sok napel di mana-mana di santri mah budug dia nu kieu hayo we keur ngaji teh meunikat nyengir-nyengir wae guru nerangkeun teh teuing ka mana mah cok guru torek lolong ge pan jadi korek korong ka ditu torek lolongna balik teh ka kobong ngapalkeun teh naon teh miten teh eueuh anyar ruksakna sarupa rejengmu anyar butuh kana tempat sareng butuh kanu nangtukeun bimbila tah bingbilana jadi bingbilangan ping langanana da eta teu ngabandungan
hayu we ngoprek budug neangan kuman nu pangleutik-leutikna jeung bakteri nu aya dina kuman. Torek lolongna nah napi kan korek korongna cek RC na teh nah cenah maneh mah korek korong teu nyaho da cenah tadi di kelas ge korek korong padahal mah cek guruna lain korek korong torek lolong tuh siga ibu-ibu anu PKK nunutan cek ibu kades teh da nu mingpina ibu kades ibu-ibu cenah PKK dinten ayeuna sasih ayeuna tara bunga poe da PKK mah nya sabulan sakali mun daek ibu-ibu cenah PKK sasih ayeuna urang ngadamel sayur samak brek cek ibu kades teh ari samak brek teh cek urang mah setupnya cek aya buncis aya kentang aya waluh aya naon teh wortel tuluy aya jagong wah sagala we diabreskeun pakewe cipati namina teh sayur samak brek da kulantaran nu ibu-ibuna nunutan nepi ka imah teh ka salakina cek salakina masak naon cenah tadi mah cenah di desa eta cenah tadi teh sayur samak buruk manya cenah sayur samak buruk duh kada cek ibu kades ge sayur samak buruk meureun cenah ngamanfaatkeun ayeuna usum hujan cenah bisi aya samak eta samak naon teh nu kitu teh menong buruk cenah kahujanan tah terus cenah disayur cenah lumayan eta cek salakina teh sok atuh cenah urang praktek cenah mah da cenah kudu dikeuman heula da emang nya kudu dikeuman di kumah kadenge meureun dikeuman mah ngan teuing naon nu dikeuman tah si euceul mah kalah nyeuman ka samak da cenah samak buruk goman samak teh saburukna tuluy diangeun nya moal ngeunah atuh da batur melain samak buruk tapi samak brek sayuran tuh sarua jeung santri nu ngajina ngoprek budug wae torek lolong jadi naon korek korong matak ayana ieu sadaya makhluk ayana alam dunya jeung saeusina eta teh pedah dinaon pedah didamelkeun atawa diutusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak urang kudu syukuran dak lamun Allah teu ngadamel makhluk teu ngadamel makhluk mun Allah teu ngadamel Kangjeng Rasul teu ngutus Kangjeng Nabi jadi utusan Allah urang teh moal aya ce emeh aya emeh di dieu wah moal aya emeh mah ditu ngilis moal aya ce ebah aya ebah moal aya ce Markona moal aya Kang Ahmad moal oh pasti Ahmad mah da ngaran alus-alusna Ahmad moal aya alam dunya moal aya desa Kalimangis moal aya kecamatan Manonjaya lamun Kanjeng Nabi nah henteu diutus janten Rasul mata kurang kudu syukuran alhamdulillah buktosna syukuran teh nyaeta urang kudu mika cinta ka Kanjeng Nabi ibu cinta ka Kanjeng Nabi cintanya anjang naon cing ciri cinta ka Kanjeng Nabi teh sing seueur maos sholawat atos tadi maos berjanji atos nu atos nu encan mancan meureun ka si Junaid mah encan sigana teh saha can Ned can oh encan ayeuna turang sholawatnya Nednya Mang Junaid bade ka Payun Kepayon tawis kurang cinta ka Kanjeng Nabi teh urang sing seueur maoskeun sholawat sholawatna urang anu biasa we nya nu geus nini aki-aki genan terangeun lagu Gusti urang sarerea mah terangnya ceuk mun moal ditamatkeun da kaburu peuting manten tuh ya ge 9:30 nu di tukang magus nurutan geus ngadapang tuh di masjid dalicik aing mah di masjid mah ngadapang da urang ge hayang ngadapang mah sok ketangkang uyos teh ngaraos kaganggu sok bade ngadapang bade kulem bade ngaroko nga kadaya nu dilebet nasib niatan itikaf ameh calikna ge janten ibadah ieu mah di buruan mah teu meunang itikaf da nu we tul itikaf mah pihadal buruan eueuh itikaf di mana di masjid urang salat heula seserangannya Assalamu alaika ya Nabi takolan cenah rek nasib pada macet wae gitu
aing ngateur refleks ini kan budak. Turun segera. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Sopo. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Sayyid Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Rabiul awal bulana tanggal ke-12 na April bulan Masehina tanggal ke-20 na hari bilangan tahun na 500 carios na 70 panambina sareng sahiji punjulna. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahaya maning ngempur di bumi urung mancur babar taya kokotoran orok tos kenging nyapitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Hup. Nah gitu hari ngabarengan nasid lain urang geus maju mangkal ngahulang. Kunaon ngahulang? Tunuh. Berarti geus dalahar eta teh. Da jaman nu loba daharna bakal loba tunuhna. Nu loba tunuhna bakal loba pohonna. Matak jadi santri mah kudu kentel pejit kurud cileuh. Kentel pejit teh sing remen lapar, ieu mah teu kop lapar koreleng ka dapur ajengan. Osok di dieu mah ade osok. Di abdi mah eta teh pagawean. Mun abdi patro teu nyimpen sangu ka jero, hayang dahar peuting teh beak. Sabab loba ucing nu di kopeah. Tumprang sare dapur teh. Hus cek urang teh. Naon eta? Ucing. Ya ucing di sana di 2020 hiji mah ucing teh malan ucing. Da tiba lagi ucing mah meong cek urang. Saek teh ucing teh disarung di kopeah. Jadi santri mah ulah remen teuing loba dahar. Bisi loba sare teh ke loba poho. Da hayeuh we sare. Teh geus eungap maka rasa ieu nya. Tas di kelas tuluy dahar. Boro-boro hayang duha eta teh, hayang ngagoler tuluy teh. Tos tapi keun bae ari aya mah dahar ulah nolak rezeki. Dibere ku ajengan moal cenah mang dede moal cenah Kang abdi mah bade kudu cileuh kentel peujit bari lapar. Tuh pingsan. Katempuhan kapan ajengan? Ulah hari kitu mah ulah sapoe teu dahar-dahar. Si Junet deui wae eta teh nya. Semenang deui wae Junet.
Nen, pindah gak tuh Nen, gak jelas jadi aduan si Junaid itu. Tuh, boga hiji ge si Junaid itu lanang aing poe dibere dua. Tenang Junaid. Hadirin rahimakumullah. Aku tanya, abdi mada di ulam kurir gitu cek ini teh. Alim kita tadi ge. Da abdi mah tara pirat kosok genan ngahanca di kelas. Eta kitu teh. Yo we makan budak nu sare wae teh mah. Junaid hudang. Tuh hudang. Lumpat ka cai. Di bade ka zaman heula. Tara sakedeung eta teh ka cai teh 20 menit. Urang geus rek login pana kakarapak kudung hong. Arek menang kumaha atuh ai sebet cicing di WC tuluy HS meunang di WC. Da imahna di kampung Bau Lisung tuman ngisingna pak kecemplung geuning ceret karena beungeut karena sagala. Di pacilingan gini, karena mah geus langka teh dibere atuh di pesantren. Teu dibere kloset duduk eta kloset nagog da sok aya meureun sigana teh nu kanyat HS eta di WC. La ilaha illallah eta teh si Junaid deui ditu. Kade mana deh si Junaid dia gitu tadi tembak engke masa kali-kali. Orang mana-mana Ned. Nu itu mah si Junaid teh urang teh ki. Orang Garutnya. Orang Garut itu. Hadirin rahimakumullah. Amin. Ah gitu amin. Syukuran kedua urang teh nyaeta syukuran ku pedah didamelkeunana diutusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatna syukuran ka Gusti Allah, syariatna syukuran ka Kanjeng Nabi. Datos disebatkeun kita tadi genan mun rasul teu dijieun moal aya ieu sakabeh alam. Malam yaskurin nasa lam yaskurillah. Jalma anu tara syukuran ka manusia, tara nganuhunkeun ka manusia, eta teh disebutna jalma nu bedegong teu syukuran ka Gusti Allah. Ece di anteran angen daun sampe ku tatangga teh. Lain nyebut nuhun alhamdulillah, da kalah dijebian. Naon cenah mere daun sampe, da urang mah keur boga daging hayam. Ulah kitu ece. Alhamdulillah abdi keur hoyong teh ieu teh dangeun daun sampe masing keur embung ge api we. Eta teh namina idkhalus surur. Bungaheun nu mere teh. Ngan ulah nyebutkeun keur hoyong keur bari jeding. Alhamdulillah hatur nuhun abdi nuju hoyong teh ina dangeun daun sampe. Eta mah keur embung teh. Aya santri nu diadrahi jeung sambel jeung goreng tempe dipurulukan ku eta tempena teh ku semur enog. Nya aya tempe dipuruluk semur enog nya misah atuh tempe-tempe semur enog. Tuluy ulah sok meakeun nu boga nya Junaid. Ieu mah api-api aya diadrahi teh tuluy mani sibuk pangheulana. Cenah bapak cenah mau bari ka saha? Tah bari ka Mang Irfan. Irfan? Ya, Wi. Oh, Ya, Wi. Oh, Irfan. Oh, eta mah lain lah tuh lain santri dia eta mah. Bari ka Mang Irfan cenah. Oh, cenah mangga cenah. Pangmawakeun keresekna teh dusna. Si Irfan teh keur ngising. Lila deui ngisingna teh. Si Junaid teh sariweuh. Duh, cenah ka mana Mang Irfan geus kuat. Pasti cenah da teh na jero kardus teh sangu cenah dan teman-teman. Dan teman-teman nyebutna teh deungeuna padahal. Pasti cenah teh sangu dan dengannya. Dibuka we nya datang Mang Irfan. Cek Mang Irfan mah tuluy jongjon ngobrol. Sok cenah arman cek Mang Irfan teh. Tuluy dana si Junaid panggilan muka timel teh. Sok cenah ka dia urang nyaeng sareng. Baca bismillahirrahmanirrahim. Cenah mangga doa sasarengan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ari rek daharna jeung enog mah meni lekoh ngadoana. Eta ari dahar ti DPU jeung asin jeung sambel. Poho bismillah geuna. Bismillahirrahmanirrahim. Dahar teh jeung kerupuk deui jeung asin deui. Ong teuing amek atuh hayang jeung nu ngeunah mah meuli atuh. Imai bayaran hayang saeutik ari dahar hayang jeung daging. Tumukur ka kujur. Dengan sarua kumaha duit atuh di mana-mana ge. Ya cek. Nya boro-boro santri tuh tanyakeun ka ibu-ibu. Ka warung mawa duit 10.000 hayang daging teh moal meunang, paling ge menang sabukur genan. Parebut di dahar ku kucing deui. Dudag-dudag eta ucing kita jong ka si ojol teh budak kucing dahar daging hayam.
tajalmi nu teu syukuran ka manusia eta teh teu syukuran ka Gusti Allah. Oh, atos urang tadi sholawatnya di ba'da maghrib cek pangrij kita bade sholawat atau sholawatan sadayana. Alhamdulillah. Sabab pidawuh Allah pidawuh Rasul ma min baitin au masjidin au makanin quri'a bihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu li ahli dzalikal makan. Tepati-pati hiji masjid, tepati-pati hiji imah, tepati-pati hiji tempat, teu kudu di masjid wae, teu kudu di madrasah wae, asal aya riungan duaan paling saalit, sorangan genanda ari sholawat makanya nya. Tuluy dina eta tempat teh dibacakeun kisoh atawa dibacakeunana barjanji kisoh-kisoh Kangjeng Nabi, kisoh dilahirkeunana Kangjeng Nabi, maka dina eta tempat lain pinuh ku jalma wungkul tapi dipinuhan ku sadaya para malaikat nu tugasna eta malaikat teh dipiwarang ku Allah maparin rahmat ka jalma anu macana. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan we urang anu hadirna sanajan nu maca sholawatna sakali dua kali urang kenging rahmat ti Gusti Allah. Dawuh Nabi saha jalma nu maca sholawat ka kami sakali maka eta jalma dipaparin ganjaran sami jeung maca sholawat 10 kali. Saha jalma nu maca sholawatna 10 kali ku Allah dipaparin ganjaran sami jeung maca sholawat 100 kali. Saha jalma nu maca sholawatna 100 kali ku Allah bakal dipaparin ganjaran sami jeung maca sholawatna 1000 kali. Saha jalma nu maca sholawatna 1000 kali sarajan ngucapkeun sholawat nu pangpondokna sallallahu alaihi atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000 kali maka Allah ngaharamkeun jasadna lebet kana neraka. Amin ya robbal alamin. Urang tos aya maca sholawat 1000 kali. Acos. Ek nyebut atos da asa acan. Ek nyebut acan da kabita ku padila. Teraskeun we engke di buminya. Uce bari naon bari gegero maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mang keur sasapu maca sholawat ulah kalah ngalagu we hayo leuheung mun sorana ngareuna. Terpesona aku terpesona nyanyi atuh urang mah gaul bisaan cocok si budak di tukang tak ayeuna mah gentos sanes dina sasih mulut bungkul tiap aktivitas kurang bari disarengan ku maos sholawat. Mudah-mudahan ku barokah sholawat urang diangken umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datos jam 10 ieu teh abi mah jam 10 teh biasa nama teh geus ngimpi. Nah bohong kali tanyakeun tuh Kak pala itu tuh dilebet tuh wakliuk mal ayat mal kaciri dah kahalangan ku janela atuh mah cuma penasaran engke kenalan ka ditu nya siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ku barokah urang maulidan sejak syukuran ka Allah Subhanahu wa taala urang diangkeun umat jaga di yaumil qiyamah diangkeun kenging syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapunten tina sadaya kakiranganana, hapunten tina sagala banyolanana, tak kasih Junet nya net hapunten. Kamana si Junet nanti di leungit? Punung punungan mah lebay atuh lah lebay atuh net nyobongot hidung puhung burung coba ditato ari ku silaru sieun ku cak-cak mah leuheung atuh sieun ku cak-cak mah lain sieun geuleuh aya ku cak-cak mah
ti awal dugi ka akhir mudah-mudahan aya manfaatna anu leresna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala anu lepatna matina kabodohan simkuring hudma sopa wada makadar billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.